wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa rafa'na laka dzikrak sadaqallahul azim. Para kiai nu sepuh nu miwah nu anom bil khusus kersana Ki Haji Mujibur Rahman, segenap para qori-qoriah, para mubaligh, aparatur pemerintah, para panitia, hadirin hadirat nu hadir urang ngadoa mudah-mudahan dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rizki jeung ibadah, dibere anak incu turunan daraek ibadah, dibere ku Allah akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, Kangjeng Nabi teh dedeheun jeung nyaaheun ka urang. Sanajan urang umatna loba dosa, tetep lamun maot mawa iman ka Allah, iman ka Rasulullah, Kangjeng ngajangjian syafaatna. Intina sakabeh umat Kangjeng bakal asup ka sorga. Teu cukup ku amin kudu salatnya. Tukang son bas turun seetik tribel naik. Kenapa sholat? Sabab Rasul rek pupus wasiat. Nuka kuping ku sahabat nu hadir pada saat harita as-sholah. Ay aqimus sholah. Ulah ninggalkeun sholat. Nuzarah ka Surabaya ka Bali hop endah eta zarah. Tapi ulah ninggal sholat. Aya nu zarah teu salat. Cak kepala reguna teh kajendak ieu teu salat ge urang keur zarah, Allah ge nyahoeun. Si eta slebeo. Lamun urang di perjalanan jauh, Allah justru leuwih karunyaeun. Mun perjalanana ibadah lain maksiat, ibadah lain dek doraka 82 km lebih. Pokona aya rukhsah keringenan lamun salat rubaiyah nu 4 bangsa rakaatna menang qosor jadi 2. Kitu keneh menang di jama, menang jama, menang qosor. Rek takdim apa takhir? Takdim zuhur asar bawa ka zuhur, takdim isya bawa ka maghrib, takhir maghrib bawa ka isya, takhir zuhur bawa ka asar. Eta aturan syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Matakna naon ge mun teu mawa ilmu mah atuh repot. Nya nu dikhawatirkeun teh hadirin ku Sayyidina Ali hiji alimun mutahatikun, jelema alim tapi ngaruksak. Hukum teu disampaikeun sakumaha mestina. Kadua jahilun mutanasikun, jelema bodoh ibadah. Alimun mutahatikun teh kieu contoh kan kuari di urang geus ilahar ye bang emok. Sakali deui bang eta bang emok di lembur geus teu kabendung. Sedengkeun riba haram. Aya jelema alim ngomongna kieu cek manehna. Sekarang kan sudah di mana-mana. Mobil make bank, motor make bank, perumahan make bank, modal usaha make bank. Buktina kalau urang ge cenah asup bank, ari geus jadi adat kitu mah atuh al adat muhakamah, ulah sampai kadinya. Laisa fi kulli amrin bal fi amrin laisa lahu nasun warad. Ai eta mah hadirin geus enas riba mah haram, matak sanajan can bisa leupas tina urusan eta tetep hate tekadkeun riba eta har. Sakali di riba eta har.
Oke. Mantep ya ngaji jeung nini tengah puting ya. Ya Allah. Ma ieu nu kolot hareun ka pangki kula hareun. Kula ge hareuneg sarua teu kawawa. Bohong lalagaannya menya. Atuh ngaranna ge dulur ieu lah ngomong eueuh bates sapira jeung dulur piraku neuk marah. Matak lamun urang ayeuna nempo jelema nu alim tapi ngarusak ibahaya. Kedua, jahil mutanasik, bodoh ibadah. Aya jelema ta salat subuh sok salat ba'diyah. Di mana mureun eta jelema meunangna. Ieu mah jeung dulur ieu neuk nanya, "Heuy, urang dieu aya ta subuh aya ba'diyah ta eueuh?" Eueuh, orok beureum ge nyahoeun. Heueuh, ieu mah jelema meureun tilok ngaji, tilok ka majlis, teu boga dedengean. Setiap tas subuh hudang, setiap tas subuh 2 rakaat hudang. Suganta kodok kitu subuh nu kalewat. Pas dileleunget eueuh kunutan, ditanya, "Bah, Abah cager?" "Alhamdulillah." "Pan Abah doang Roma, Bah?" "Atupan pamajikan aing ani ngaranna dia mah cenah." Oh gitu, Bah. Kieu Bah, ieu Bah. Ai Abah salat naon rajin amat? Atuh salat sunah. Sunah naon, Bah? Ba'diyah. Bah, cak kiai ge tas subuh mah eueuh ba'diyah. Hehe, aing mah ba'diyah bae. Tilok hitung-hitungan jeung pangeran cenah. Bahaya tajal manu kitu. Rasulullah dedeh jeung nyaa urang umat kabeh bakal dirampit di neraka ku syafaatna. Seluruh umat Rasul, bahkan umat-umat terdahulu, Nabi dan Rasul terdahulu tidak sanggup memberikan pertolongan kepada umatnya sebelum diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad. Nusok ka Madinah di makam Rasulullah ayat tulisan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya Allah, tukang nyieun dosa gede ge disyafaatan bae. Nu penting mautna mawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matak kudu pageuh ta la ilaha illallahna. Ieu mageuhan la ilaha illallah muludan. Ngahirupkeun cahaya tauhid, ngahirupkeun cahaya mahabbah ka Kangjeng Rasul. Lamun taya muludan wassalam. Anak urang kuaring geus teu nyaho kana riwayat Rasulullah lamun lain lewat maulid. Sebab budak leutik ayeuna jeung baturna main FF. Mobile Legend. Truk oleng. Bapana main slot. Indungna TikTokan. Laju bapak kolot nak kamana Bah? Aing dek nga-hotspot. Wassalam bea kabeh ku handphone. Ya Allah, kuari naon nu eueuh di handphone? Dek meuli miras tinggal meuli di handphone. Dek prostitusi aya di handphone. Laju judi aya di handphone. Matak bapak-bapak, ieu muludan jadikeun ajang supaya ningkat katauhidan, nambah kamahabahan ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Punten aya eta kertas naon? Wiridan teh sanes. Rawi. Rawinya. Rawi teh sanes, Neng? Hah? Sanes. Ai sanes mah wios bisi rawi gitunya, bisi ratib, bisi bacaan zikir diteuneun di handapnya. Ai anak mah dihandap ngagoler teu naon lah nya. Eta anak keur hees bari muludan. Eta anak sade nu ngajoak-joak we hiji tah. Euy, repeh atuh, awas ngajungkat tadi na bangku lah. Ya Allah, ai bapana tunduh, ai anakna cenghar kumaha ieu jadina nya. Coba tewak tak mana indungna. Masya Allah. Terus ya terus. Mual tunduh mual. Lamun aya bolah dinya anu tengah menangkan muludan pasantren ongkoh tapi tilok muludan.
kunut ge subuh tarilok manehna mah marhaba ge tarilok manehna mah zarah kubur ge tilok manehna mah ulah salah ulah masantrenkeun anak ka tempat nu tilok mulud tilok mu lekumaha hirup agama pasantren ge teu muludan teu marhaba teu daekeun zarah kubur teu tahlil teu kunut pancana urang teh umat Rasul kari-kari aya jelema anu ngagungkeun Rasul kumanehna disebut bid'ah. Setiap bid'ah dolal pinnar. Mamang, ai mamang teh nyahona saukur kitu hungkul? Iya dong. Pas ditanya, "Mang, ai bid'ah apa?" Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul. Oh begitu? Terus sikap kita bid'ah harus dibinasakan. Atuh ai kitu mah dia ge kudu binasa. Zaman Rasul bebenget dia jah tanya. Ulah nuturkan jelema nu kitu, tuturkan ulama urang nu maruludan, nu sok ngaji aqaidul iman, nu sok tahlilan, nu sok kuburan dizarahan, eta ulama ahlu sunnah wal. Coba di akhirat urang lamun tanpa syafaat Nabi hayang salamet, jamoalah kula mah kula ieu. Nyawa teteh mah meureun nya. Atuh komo teteh meureunnya. Kuari urang mungkin kolot lain mungkin deket ke Allah mungkin jauh rarasaan. Aing geus baheula mah boga dalail hanca sholawat kuari kaganti ku WA jeung Lazada. Shopee sagala. Malaikat manggeus tilok diundang kurir benu datang. Ka budak-budak santri kuari mesen paketna datang santrina eueuh kiai ketempuhan mayaran pan. Duh, lamun eueuh muludan teu maca sholawat, teu marhaba. Hadena aya muludan alhamdulillah. Salat urang mana nunduk diangsongkeun ka Allah supaya selamat di akhirat. Jah salat urang mah nyarep ngulon awakna doang hatena mah gentayangan. Dek nyambel mana coet mana ulekan teu pendak salat ya Allahu akbar. Ye orang diinjem si Ijah. Eta banget si Ijah muncul. Salat saha eta? Salat urang. Salat teu beres. Puasa ge teu beres. Sedekah urang can wani. Wanian kene meuli handphone 6 juta, meuli handphone 7 juta, meuli handphone 10 juta. Wani, tapi jariah ka masjid 7 juta can pernah. Ngeusi paket sakali 50.000, lamun sabulan 10 kali 500.000. Wani, pembisnis lain, pejabat lain, kudu make kuota, heureuyan, kabawa jeung budak ngora. Hei, ngeusi paket 500.000, wani, tapi mayar muludan mah teu lunas. Aya nu kitu. Sakali deui aya nu kitu. Mana jelemana? Kasih tahu aku dong. Berarti orang can mikiran akhirat. Bo, ibu, elehku bapak-bapak, pak, ta. Insya Allah. Iya awak orang, nu matak bisa lempang, bisa ka sawah, bisa ka pasar, bisa ngaji, hirup ngarana. Sebab aya rohan kene, rohna kaluar mah ngarana mayit. Ngarana ya Allah, nu geulis geusan geulisna mayit ieu embung ah. Ke nyesel tanggeus jadi mayit lamun teu ibadah. Laju roh urang mah teu paeh. Ai roh dicipta tina nur Kangjeng Rasul. Nur anu bersih, anu suci, anu wauh ka Allah. Ai jasad diciptakeun min anasiril arba'ah, tina unsur opat, unsur tanah, unsur cai, unsur seuneu, unsur angin. Ieu jasad ku Allah dibere aksesoris panca indera, mata bisa nempo, ceuli bisa ngadenge, irung bisa ngambo, letah bisa ngarasa amit pahit, peuheur, ketir jeung sajabana. Eta ku Allah dibere tah.
Matak begitu roh anu suci diasupkeun ka jasad, tadina mah roh urang wauh ka Allah. Lantaran jasad teh mata ceuli irung boga kahayang. Kahayang mata hayang nempo nu endah-endah bae. Ieu mah teu kudu nuduh ka sasaha, Haji Budoli ieu ngahareupan ka ibu-ibu ka awewe. Kanu ngora mah resep. Mata teh resep nempo nu ngora cenghar cak nafsu. Ai nempo nini panas ieu mata. Lamun kebel-kebel bisa nyeri mata ieu mata urang. Minimal cileuh segede-gede polecang. Kahayang mata nu herang nu glowing. You know glowing? Hey, you know glowing? Oh, okay. Glowing is kulinyar. Ieu jeuli hayang ngadenge anu merdu-merdu bae. Lagu dangdut, koplo, keroncong, rock. Ieu irung hayang ngambe nu seungit bae. Ieu leta hayang ngadahar nu legat bae. Nah, kadang-kadang mata kahayangna nu indah diharamkeun ge. Tetep bae kurang dituturkeun. Jaka rasa ieu ngeunah. Ceuli kitu keneh, irung demikian, lidah pun demikian. Mata ketika itu semua kita lakukan, paharaman lewat mata, lewat ceuli, lewat irung, lewat leta, maka roh urang ternodai kesuciannya. Nu tadina wau ke Allah, kuarima loba goplah, loba poho ke Allah, terus bae nuturkeun kahayang awak, ai roh urang can pernah dituturkeun kahayangna ibadah sangeuk bae, ngaji ogah bae, sakali datang tunduh bae. Kutilok-tilokna ngaji aya bapak-bapak, lantaran tunduh manehna laju ngajina ngaji muludan, diharap manehna embung jamaah pinuh, kabagian di tukang deket kandang embe. Etapan mata embungeun diajak ngaji mah kieu we nundutan tah deket kandang embe kieu we tah horeng di kandang embe aya embe badot keur dicangcang teu katempo manehna kieu bae ieu tah atuh kumbe pacar nang tangan pan kumbe akhirna dibuadug kumbe teh jelema lu eta mata jeung irung jeung ceuli hayangna nu ngeunah bae geus lamun urang ayeuna jagjag ka pasar bisa ka toko bisa ka warung bisa, ka kantor bisa, tapi ka masjid teu bisa, berarti sehat jasmani, gering rohani. Matak aya pengajian disebut nasiraman rohani. Ai eta apem sagala jojorong pasung eta mah jeung jasmani. Rohani mah nasihat agama. Rohani mah kadaharana la ilaha illallah la ilaha. Rohani mah kadaharana subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Rohani mah kadaharana maca sholawat. Coba pikiran baik urang masing-masing rohani urang sehat tagring ieu nya. Jabanguna asal aya pangajian beenggeus mulai nyieun alasan. Kah hayu ngaji, ieu cangkeng ieu emang ieu mah cangkeng naon gitu. Eta jadi alasan cangkeng. Padahal rohani gering. Hoi hayu ngaji, hujan gede padahal mah garimis doang seeutik. Neuk ngaji mah garimis leutik ge hujan gede, tapi neuk nganjang galedeg nyamber hulu teu karasa. Begitu galedeg nyamber tuker we. Kumaha ngomongna? Oh kasih. Begitu indah rintangan ini. Kuharap perasaan ini sudah tersambung dengan perasaanmu. Ceuli tutung ku galedeg teu karasan deuk kanjang mah. Ya, eta nu ngomong betul pengalaman tah hadirin rahimakumullah. Mata pendewasaan dan penyegaran rohani penting. Jelema-jelema anu ku Allah dibere hadirin dunia loba jabatan boga tapi rohanina gering sieun sieuna lain ka Allah neuk pensiun sieun kan kos nu kurang sehat
Duit aya, gaji boga, banda aya, imah aya, mobil aya, nek pensiun-siun. Lamun rohanina sehat mah, alhamdulillah pensiun, ibadah laluasa. Matak santri di pesantren, didewasakan dan disehatkan rohaninya. Matak guruna disebut murabbi ruhina. Sabab rohani sasarana, sakola hanya akal, sakola hanya kepintaran. Rohani ente tersentuh. Matak ulah nyalakeun anak, mun anak teu boga adab karena disakolakeun doang teu diajikeun. Masya Allah, eta santri dewasa rohanina, seger rohanina, boga keyakinan bu. Aya nu rumah tangga karak 5 tahun, anakna 9. Hah? Naon cenah? Soek. Aya jelema 5 tahun rumah tangga, anakna 9. Beneran, pas ditempo lain pejabat, lain pengusaha, lain pedagang. Saha? Santri. Boga katenangan, katentraman. Sebab rohanina sehat, yakin ke Allah. Mual sampai teka paraban. Hebat. Barang jelema boga kenong, boga nip, boga seragam di kantor, diukna AC ruanganana. Kunaon manehna sieun boga anak. Pak, anak berapa? 2 lah. Emang kenapa Pak kalau lebih dari 2? Kalau lebih dari 2 nanti makannya bagaimana? Atuh dicongcong Pak makan mah. Rohanina gering, teu yakin ke Allah boga anak sieun. Kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Sabar jelema nu intelektualna tinggi, boga gaji tiap bulan, tapi ayat madzahibuhu hatena galau bae. Wa jahilin talqahu marzuqa, teu saeutik jelema teu boga gelar, teu boga pangkat, teu boga ijazah, sakolana gengan SD doang, ijazah SD-na geus beak sapotong ku beurit. Tapi tenang hirupna. Boga anak 10, tarima. Nu hiji nyusu reuneuh deui. Nu dikandung keluar, laju nu nyusu lempang reuneuh deui. Ya Allah. Reuneuh deui. Cak pamajikan anak ka neng malayan embung dari marit kiti Allah. Anak kurang dihitung-hitung geus 11. Neng ulah waka hamil heula meureun kunaon kitu neng pareurih. Ieu buukna murah ibara rotakin neng. Eta ngomong kitu kulain teu yakin ka Allah, fisik urusanana. Tapi keyakinanna di jero hate, Allah nu ngarizkian anakna kabeh kaparaban. Lamun nyabakaten mitoha indah luar biasa. Anak ditendun di tengah 2, di hareup 2, 4. Kiri kanan 2, genep. Di tukang 2, 8. Nu 2 deui ngagarareot di sepion kiri kanan 2an. Indah luar biasa. Komo lamun naik motor Vespa pan muat di hareup genep anak eta. Saha nu bisa kitu? Santri jalema nu boga kayakinan ka Allah, rohna sehat alhamdulillah. Dikobong keneh diajaran keyakinan ku kiai. Mata kulah tertipu dengan kilauan mata. Ieu mah pesantren salap tempatna ge kos kitu dek kumaha berhasil. Salah ta jalema menilai salap kos kitu. Aya hayam ngereman endog datang ka Megar. Naon nu dipake sayangna? Bakul bolong di jaramian. Megar endog megar. Teudeun ta endog jeung kotokna kena dikereman di spring bed kos di sofa calang endogna. Endog calang di dadar ngeunah moal. Di rendang ngeunah moal. Bau tante? Bau jeung naon endog ai bau mah. Ai jelema di santri salap kobong handapna palupuh, di palupuh aya tumbila, enjoy santri mah. Sebab tumbila itu satu binatang dari India, dia punya saudara tumbila, saudarana tumhiho. Tenang bae. Kopiana santri kadang-kadang beureum sabelah doang sambar galedeg. Bajuna ge nu babaturan sanu nyampai beungeus dipake pauli marido cenah geus.
Tapi pulang ka imah lantaran boga kayakinan nang netes genti guruna, laju manehna digembleng dina tempat nu sederhana, ikhlas jeung yakin datang ka lembur. Santri mawa yakin, masyarakat ge dibere hate yakin ka eta santri. Karena digembleng di tempat yang sederhana, keikhlasan gurunya bersahaja dengan masyarakat, rijalul ummah, matak di lembur no mimpin tahlil santri salaf, no mimpin marhaba santri salaf, no mimpin talkin santri salaf, no mimpin cukur rambut santri salaf, ngariung santri salaf. Karena bermasyarakat itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Lamun jelema minangka endog diteuneun di spring bed laju calang. Pinter bahasa Inggrisna, boga gelar manehna SH sarjana hukum, SIP sarjana ilmu pemerintahan, SOS pembersih lantai. Ai datang ke imah, Pak silahkan duduk ngariung kieu. Oh maaf saya enggak level, saya kan sarjana. Calang eta jelema ngaranna tah. Calang. Jeung naon bergelar tapi calang. Matak ulah salah nenden anak ka pasantren supaya wauh ka Gusti kajen dipoyokan ge santri kos kitu daharna dihandap ih atuh dahar di luhur mah hesek ieu urang dahar di luhur kieu hesek dahar mah dihandap dinampannya sapuluhan barang dinampan leungeun kumaha we aya nu mararuntus teh bareureum aya nya nunggus nyenang teh herang aya nunggus betus ngaracak we aya ieu kadang-kadang mah di dahar pajata goreng bawang horeng upil babaturan tapi telok aya nu gering ja santri alhamdulillah sugan pernah ngadenge aya santri mulus beuteung nginum cai atah eueuh intip liwet nu kamari ge endah bae etas ngaliwet teh pannya dikerikan dekrokan beak tasanggu liwatna intipna ditaher heula ditagenkeun geus ngebul cai kadinya semu koneng karak haneut doang masya Allah Indo capek lewat Nes capek lewat ieu mah inuman sorga coba sanuanian nginum di kastrol beungeut leungit ka jero kastrol eueuh mun lain santri mah di peuting lapar neuk ngaliwet eueuh batur. Sakali aya batur beasna eueuh aya mih doang, mih asak mangkok eueuh gayung musola. Eta santri tah jadi bae. Pan aya cabean meureun sari mih mah nya. Deundeun kumanehna beak mih na teh. Isuk-isuk subuh-subuh aki-aki kena prank. Udang subuh pangheulana laju manehna ka sumur pan ngisang, pan jana pler aing panas. Orang eta cabe mih aya di dinya meureun. Ih santri doang lu bisa gitu. Tuh, mawa keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakinkeun ku urang bakal nyapaatan ka urang. Amin. Hari lahir beliau Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Bulan Masehna April. Rasul dilahirkan, Ibu Aminah melahirkan. Ulah coba-coba ku ibu diakurkeun jeung ibu ngalahir. Bobo. Ibu. Ulah coba-coba Nyi Siti Aminah dibayangkeun hamil kos hamil ibu. Butung gede bujal nongtot. Mun harar hidung teh bujal malulu. Ulah dibayangkeun gitu. Ibunda Aminah mah ngandung Kangjeng Rasul patuanganna biasa bae hepe jiga nu teu hamil. Aya eueuh awewe anu hamil beuteungna teu gede aya teu eueuh. Teu aya. Ayeuna rek ditaros ku Haji Budoli jawab kabehannya. Bo. Awewe mun hamil nu gede naonna? Calanana. Ai beuteung mah teu kudu ditanya geus maklum di mana hamil beuteung gede. Nanya nu maklum atuh abatun sia-sia eueuh hartian. Geus teu kudu ditanya di mana hamil beuteung gede. Pan ieu mah Haji Budul nanya, mun hamil nu gede naonna? Calanana. Biasa nomor 10 pas hamil nomor 35. Begitu orokna lahir keluarkan calanana bagus keneh dipake deui hareupna talian make karet li. Eta nu seurina kenceng pengalaman eta saroba eta. Insyaallah
Ibunda Aminah mangandung Kangjeng Rasul teu jiga ibu nu ngarandung anak-anak melendung beteungna gede susuna. Heuy mah blak-blakan we ngomongnya. Mereka arti Ibunda Aminah teu apaleun kalau saat itu sedang hamil lamun tanpa kabar ti malaikat Jibril alaihis salam. Begitu dilahirkan, awas ulah ngabayangkeun urang dia ngalahir. Cai salusuh diinum. Menta cai ka kiai diinum geus sateko kaluar mah henteu kiih be ngacer. Jalobang inum cai salusuh. Mulus beuteung tengah peuting salaki keur eueuh, mituhangan hiji nu awewe, nungkulan minantu bari kurang deuleu matana. Terus nok. Mbat nok. Hejeunkeun, dihejeunkeun. Tak kaluar koneng. Horeng tatangga nu kaluar. Terus nok hejeunkeun heutik deui tanggeus katempuan buukna. Ede inju mah buukna hidung amat. Horeng buuk mana nu ngalahir tamanya. Ibu Rahminah mentek itu. Teu aya ciselusu teu aya. Laju dilahirkeun Kanjeng Rasul sanes dina barang anu muqtadah. Di mana? Handapeun bujal, luhureun palawangan, ayana di palih kiri. Begitu lahir kasep. Mahtun geus disundatan. Muka halan matana nganggo sifat. Maktu asurah puserna tali ari-arina rapi. Ya Allah, begitu lahir teu nangis, memandang ke angkasa dengan kedua belah tangan terbuka. Cahaya meliputi jagat raya, kemusyrikan hancur dan binasa. 300 lebih berhala di sekeliling Baitullah hancur. Raja Abraha bae. Kemudian seuneu di Persia nu disembah ku urang Majusi parem. Itulah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Urang mah ayeuna ibu-ibu barudak ieu nu awe nu ayeuna ngeunaheun neng ngalahir neng engke neng mun boga salaki. Mama baheula nya nu karolotnya mah nya eueuh bidannya, eueuh pel, tanaga we diandelkeun. Ranjang bosi diceklan mereket. Lupas ranjang bosi bohong mitoha ditilep kieu. Cak mitohana ada. Aduh ya Allah. Tas lahiran eueuh obat. Heuy, kuari mah memeh lahir nginum pel, tas lahir nginum pel jadi teu malalendung. Coba jajal ka mama nu baheula tas lahiran teh pannya eta urut kaluar orok teh nya jalanna teh palawangan tah malenung segede-gede cecenet teh alin. Oh. Lamun betus peurih, ngisang peurih, mandi cai tiis tiris, cai panas peurih. Heueuh. Lamun hayang kempes marut jahe, Pak. Ditaplokeun ka dinya. Hakan tah. Kadang-kadang lebu hau. Laju kasur mah hook pan bisi kotor digulungkeun pake nyanda ai bujur kana palupuh. Laju diukna sukuna kudu lempeng bae lamun miring engke eta menyon gitu kan baheula. Atau apalah. Aku juga sama dilahirkan dari itu. Kuari mah ngeunaheun. Alhamdulillah. Kangjeng Rasul mah ibu-ibu lahirna ge lain ceurik maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasul mah lahirna maca takbir Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan. Sah coba jelema di dunia nu kitu Ieu budak-budak ayeuna ieu lamun teu dibawa muludan teu nyahoan Pak ka Rasul sebab handphone mah handphone. Ya pemuda neng parawan dengarkan baik-baik. Ieu urang nu karolot generasi minyak tanah. Nu ngarora generasi LPG. Teu nyaho ka ngoyos. Teu nyaho ka nyabut bibit. Teu nyaho ka nyebar bibit. Nyahona am. Bener teu?
Ibu-ibu bayangkeun zaman baheula neuk masak bae urang teu boga korek, mentakan kadulur mawa baralak. Nonggeng-nonggeng niupan seuneu. Hurung bawa ka rompok. Datang ka babadak lawang paeh seuneuna. Balik deui urang. Lajuna mah urang lantaran balik deui imah dulur kejona geus asak ilu dahar di nulurpan. Heula aing mal nyangu cenah sakalian bae. Cak dulur teh sia mah kebiasaan seuneuna ongkoh kejona engkeu. Ai kuari mah budak ngeunaheun colok cos Magic Home. Nginum cos dispenser. Bener teu? Nyeusehan kula kenceng ting cosna. Kula laju hayang balik. Nyuci cos, nyangu cos, nginum cos. Kabeh eta encos-encos. Neng ngeunaheun neng dicos bae. Urang mah baheula Bu, hayang cai naheur. Bener tah? Termos ngan hiji, anak tengah peuting ceurik hayang nyusu. Ieu urang otak teh ku istuning jujur. Cak urang mah tuh campur bae cai panas saeutik, seduh, karak tambahan cetis. Baheula mah kita di gelas pindahkeun ka dieu. Pindahkeun di ka dieu. Pindahkeun ka dieu. Sampai ke SD anak yang nyusu teh jadi. Lemburna harita poek tapi hatena caang. Kuari lembur caang tapi hate tanda poek hate nu masantren jeung nu sakola mikiran kene nu sakola. Ngabiayaan sakola lebih semangat daripada ngabiayaan masantren. Ngurusan dunia jeung mikiran akhirat kuat kene ngurusan dunia daripada ngurusan akhirat. Eta nandakeun hate poek sugahan kaca angang ku cahaya mulud amin. Ya Rabbal atupan Kangjeng Rasul mah cahaya na beu mata poek itu sanggup mereka langkang ka Kangjeng Rasul mah Pak. Sebab cahaya mata poek eleh ku cahaya Kangjeng Rasul. Mun Kangjeng Rasul nangtung eueuh kalangkangan eueuh. Laju lamun imah misal poek rompok daya lampu aya Rasul di dinya eta rompok teu butuh lampu caang ku cahaya Rasul. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa atfatay ya jiratal alam ya uhailal. Di Siti Aisyah garwa Rasul keur ngaput baju tengah wengi. Jarumna murag. Di siaran jarum tependak, kamana ieu jarum poek mana tuh? Milarian lampu nyi Siti Aisyah. Teu lila Rasulullah sumping eta hadirin jarum ka pendak moncor-moncorong cahaya wajah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi cahayaan eta saimah teh pinuh ku cahaya Kangjeng Rasul. Cak Rasulullah, wahai Aisyah, bahagialah orang yang nanti di akhirat memandang wajahku. Rugi yang tidak memandang wajahku. Aisyah pun menyambut, ya Rasulullah, apakah ada nanti di yaumil qiyamah orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Oh, ada Aisyah. Siapa ya Rasul? Al-bakhil, jelema nu pelit. Siapa mereka? Man idza dzukirtu falam yusolli alayya. Jelema lamun kula disebut ca Kangjeng Rasul teu daek maca salawat eta jelema nu pelit ulah hayang ningali wajah Rasulullah. Urang maca marhaba lewat barjanji sugan di akhirat bisa ningali wajah Kangjeng. Kapamudah heuy ulah WA-an bae coba rawi ditala rawi. Haji Pudoli boga pengalaman ya yang jadi iktibar we sugan urang teh bisa belajar di neta pengalaman ulah kos kitu. Pernah muludan ka pegunungan gunung. Mobil ge teu asup. Akhirnya dijemput make motor. Cak nu ngajemput teh kieu.
hayu naik ke haji gitu. Atuh coklat atuh hayu gitu. Naik motor nanti kan pakai rantai ban batu segede-gede hulu menang setengah jam nanya di mana caket di payun kedap deui sajam nanya di mana ieu atuh caket di payun sobar ka haji sobar atuh aing ge sobar ngan cangkeng nyeri ieu cangkeng hampir 2 jam begitu datang Masya Allah jamaah seueur eta capek leungit capek nya nyeri awak leungit nempo dulur horeng loba di gunung ngan aya hanjakal mulud nusak itu gede nak kabeh nu berperan sesepuh lain sesepuh kekeh nu ngorana arendungeun sabab asik ngomeh handphone geus mulai MC sampai penutup doa eta muludan kabeh didominasi ku aki-aki MC aki-aki nu tawasul nu macarawi narik marhaba nu ngadoa nu caramah dasar nini ieu nya iya nu caramah mah iya Masya Allah kukira kau sehat matana horeng kurang sehat kula pajar aki-aki ka bina-bina eta ai caramah mah kan timbeurinya atuh mik baseuh ku cidu aki-aki di mik yang geus eueuh huntuan ngempos kabeh nu narik marhaba ai tawasul onamnya jeung doa paslah sepuh imam marhaba macarawi Allahumma sholli wa sallim wa barik ngalaeh piraku aya ngalaehan sagala ta marhaba laju narik marhaba nangtung natihang kieu inget bae aki-aki Watajalai qalbi Watajalai qalbi Musbiran dunal qana'i jak mana teh laju ngadoa tas marhaba mana narik ngadoa napas meureun ngarenghap-renghap untung geus eueuh Allahumma wahai Muhammad Allahumma Mamat hajat hajat naon si Mamat hajat nggak doa aksol goyot cenah aya ngagoyot sagala tangga doa ieu nu ngora eueuh nu ngora berarti Yahudi Nasrani berperang jeung urang kuari ke posisi menang 350 tahun dijajah Belanda, Inggris, Portugis sebelumnya ada Spanyol ngajajah urang pernah Spanyol ngajajah Indonesia pernah teu berhasil manehna tapi ketika yang dijadikan senjata adalah teknologi tadi teh handphone berhasil kita dinina bobokan sampai poho ka tempat masjid tempat mulia, musola tempat mulia. Baheula lamun ngomongkeun dunia di masjid sieun. Kuari mah lain ngomong dunia deui video call di masjid. Aman jana di masjid mah. Teu kanyahoan ku pamajikan. Ka salat-salat susur mah tinggalin, tasbih mah teu kabawa, handphone mah di kantong nyongklek bae. Kos rukun salat beta handphone. Pas ditanya aing kakan ka mana? Atuh ka masjid aing. Eta mau handphone. Aing lamun salat teu mau handphone teu khusyuk. Mun di imah tinggalin handphone teu khusyuk bisi kabuka ku mana budak. Tulisanna mah di dinya Andi, horeng mah eta Yanti. Eta nu nyen teu khusyuk ge. Nya. Lamun perangna perang fisik, musuh di hadapan orang yang beriman ketika martabat bangsa, negara, agama diinjak, lawan, menang luhur agama, eleh syahid sorga jaminanana. Tapi ayeuna mah musuh nage ku urang dibeuli sih. Bobo, poho ka umur, nini boga grup WA. Grupna ngaranna Royot, rombongan para reot. DPW ana GPU minyak urut.
Ayo coba. Nekees anak urang bahalapan diusapan make ya Rabbi bil Mustafa balligh maqa wa ufir lana ya wasi'al. Anakna bunta deui. Kira perem. Ya Rabbi bil Mustafa. Bunta deui. Balik mako barinya ketuntun teh alin. Di bismillahan dia Rabbi bilan. Kuari anak mun teu daek es sak mamahna teh. Lihat. Ada 5 bebek kecil berenang. Wek. Dek esna diajaran wauh ka bebek. Salah teu kula ngomong ieu. Mana ge sarua, mana nekes lain maca bismillah, mukaan YouTube cara membuat bolu. Leh, isukna meuli bahan pikueheun, lajuna mah ngeunah henteu boluna. Handphone luar biasa. Judi aya di handphone. Prostitusi aya di handphone. Kabeh aya di handphone. Matak salametkeun urang, diri urang, akidah. Ulah sampai nyimpang tina Ahlussunnah wal Jamaah, akidah. Ulah sampai urang teh kabawa ku ajaran-ajaran anu teu resep ka ulama. Ulah sampai dibawa ku ajaran anu teu resep ka habaib ka para kiai. Matak kuatkan di awal tadi urang geus ngomong, lamun urang hayang menang syafaat tidak cukup mengaku umat Nabi dan Rasul tanpa menjalankan apa yang dibawa oleh Rasul. Nu utamanya eta salat. Aya azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak salakina teh alhamdulillah salat. Neng salat neng, salat dohor. Oh johornya. Kakak ke masjid berjamaah. Begitu geus rapi breg hujan. Udzur jamaah. Jamaah we dirompok jeung pamajikan. Kat ke masjid, urang berjamaah di dieu bae lah. Muhun atuh ka, aya neng komat, pamajikan komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salaki ngangkat leungeun beri nengpok ka wajah pamajikan jak salakina. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Cenah kitu. Berjamaah salakina imam pamajikana makmum jol anak abah jeung emak berjamaah jadi contoh bagi anakna. Beres salat wiridan tas wiridan ngadoa laju dia anak nempo abah salat sunnah contoh jadi bahan tuturkeun anak. Ieu mah dihareupeun anak puasea bae. Dasar sia dasar. Cak salakina sangkola ongkos sia sakola dasar. Aing tiba lagi teu bogoh ka sia. Cak pamajikanna bahang kula ge kuari can sadar dipelet ku kakak. Cak salakina ngarugi-rugi aing ngawirid sia. Kula ge sabenerna mah jadi hari teh jeung tukang ragaji. Dipelet ku kakak. Dasar awe loba omong bibirna 2. Lalaki tah gede huluna 2. Anak malohok. Aya baing huluna 2 hiji deui di mana nya? Eta maing jak abaing bibirna 2 di mana hiji deui nya? Ulah eta nu ditimbulkeun sebagai figur. Pan urang teh kolot anak samemeh nyonto deung-deungeun guguru kanu sejen ka kolot heula. Matak al ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anaknya. Bu. Terus ya. Heuh nya kuatan urang dieu mah. Nya balalager alhamdulillah.
Kula sanajan sorangan gede bere bangku gede bagus. Insyaallah padahal mah sorangan doang ya. Laju panganten lain di kembangan segala luar salah ya. Bunga ya teh kula nya. Insyaallah ya panitiana nyambereun aya nu boga tenda ieu. Heeh, laju beuh cai segala aya lengkap kue mah eueuh alhamdulillah. Heuh nya kubala lagu urang ieu nya. Insyaallah. Atuh deuna ge keur ceramah barang daharnya. Moal teh pokona mah ye muludan supaya tas mulud ibadah urang ningkat. Amin. Ya Rabbal. Nu tadina teu ngaji daek ngaji. Nu tadina teu salat daek salat. Nu tadina tara maca shalawat daek maca shalawat. Tuh, hiji shalawat ku Allah dibalas 10 rahmat. Lamun 10 sholawat tinggal kalikeun kurang. Lamun rahmat Allah di imah urang aya, iblis, setan, genderuwo, kuntilanak lumpat. Sabab jadi lapangan para malaikat-malaikat rahmat. Tapi lamun dirompok tara maca Quran, tara maca sholawat, atau eta rompok teh jadi lapangan iblis, lapangan jurig, lapangan genderuwo. Ringsang, gelingsah, rumah tangga ge ringrang teh bangun kos nu pararanas bae, atuh wajar jajurig malulu. Salat henteu, maca Quran henteu, maca sholawat henteu, atuh meujeuhna jadi kandang jurig. Bobo. Heuy. Poe Jumat Yasin ulah poho, sholawat ulah poho, maca kahfi ulah dilewat. Kamari kan keur corona loba nu sieun ka corona teu sieun ka Allah. Talamun maca kahfi mah ku Allah bakal diraksa. Kasieun urang teh lain ka corona, ja corona mah makhluk atuh. Saganas-ganas ge makhluk di bawah kendali Sang Holik nya eta Allah. Ai urang cantel kanu bogana mah hate atuh piraku amat teu dijagaan ku Allah. Aya preman galak preman, urang hubungan ke jeung pimpinanana. Bageuran pimpinanana, cak pimpinan awas lo, silakan yang lain, tapi jangan orang ini. Gitu kan? Batur sieun ka corona, make masker, ai masker dipake, ai androk pendek. Batur sieun ka masjid, sabab aya corona, salah besar. Justru di saat punya masalah, ulah jauhan Allah, deketan, datangan tempat ibadah. Matak poe Jumat ulah lewat maca kahfi. Nu maca kahfi poe Jumat bakal dikelilingan awakna ku cahaya. Cahaya eta bakal ngajagaan dirina zahiran wa batinan insya. Tapi horeng kuari mah urang tinggal sebuah cerita saja. Lamun lain pasantren poe Jumat geus areueuh nu maca kahfi tadi teh macana status bae. Hei, nyiar obat di status. Cung, nu boga obat nyeri jangkeng. Ari eta surat kahfi, lamun keur sibuk-sibuk amat mah 10 ayat datang ka rosada ulah dilewat poe Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Sampai akhir surat kahfi ahada nu maca eta mah bakal diistimewakeun ku Gusti.
Kunaon teu dibararaca takahfi poe Jumat pohoan bae. Maca sholawat ge lamun lain pasantren malam Jumat teu maraca sholawat. Masjid ge baheula malam Jumat yasinan jeung marhaba kuari mah wassalam. Kabeh tas maghrib di imah kuduna mah tas maghrib sampai isya diuk nungguan waktu isya eta ibadah nu hebat kuari mah ngoprek ha. Bener teu? Geus maca sholawat Bu. Nu mana cenah sholawatna Pak? Atuh samampuna urang menang ijazah ti guru. Anu mana tah sholawat? Sholawat Ibrahimiyah? Boleh. Sholawat Munjiah? Boleh. Sholawat Nuraniyah? Atau sholawat Nariyah? Boleh. Sholawat Fatih? Boleh. Cenah bibi mah sibuk. Loba pagawean. Hayang menang loba sholawatna. Tapi mung kebel, mung capek. Nu pendek be sholawat Jibril? Boleh. Endek maca sholawat. Hei. Arek moal Pak. Oh nu rapi atuh diukna nya arek maca sholawat mah nya. Oh geura rapihan atuh lain ibu bae bapak ge kudu rapinya. Pan urang neuk maca sholawat. Lamun neuk maca sholawat hiji isti'adzah kar wudu sesengitan lalu menghadap kiblat mun sama kemudian isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Salawat nu pendek bae. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad